Ieu teh masangkeun gas teh bocor atanapi ngecus teu keung reuwas teu keung bingung. Pertama-tama cokel heula tah klepna anu masang dina tabung. Tah saparentosna eta dilepas milarian klep anu tilas terus digunting seipis mungkin, digunting sok aya gagarutna geuning dina klep anu utuh teh gitu. Tadi guntingna sebatas gagarut anu eta sing rapi tekenging luhur hanapan gitu. Terutama ka ibu-ibu paminuju masang gas teh keung reuwas. Tah sapertos kitu tah. Ipisna tah sapertos kieu. Tah terus pasangkeunna pali handap. Teu keung luhureun anu utuh tapi pali handap. Pali luhur kadang-kadang sok lesot. Jadi letakkeunna simpen pali handap. Tah terus pasangkeun rada didedetkeun. Tah aman, selamat mencoba.